Dari lapisan itu nya. Nyawa bu aing geus greget ya aing. Siapa? Saya mancar ta babatokna. Jir, sal. Lu sal datang sal. Iku malah isal tonjok tadi kumaha. Cekek heula cup. Cek heula. Heueuh cekek nu geus tadi aing. Rengkas we. Duaan sal wanieun teu. Wanieun cup. Cekek heula yeuh. Heeh. Jangan wana aja bahasa ini bener ieu wanieun. Ing sal. Aduh, ieu mah sal. Ada ribu kieu ieu mah lawana jangan barang kieu mah. Sal. Isal. Hah? Naon sia kunyu? Badar, di mana sia goblok ku aing? Di aduan sia kunyu. Sia kunyu kabanyana ngaeureuna wewe aing. Geus apal tah wewe aing kunyu? Di mana tungguan sia goblok aing ka dinya ayeuna? Bepolontongan sia goblok loba legeg. Dar kunyu sia diadu jeung aing. Rengseng pisan tungguan sia di dinya aing ka dinya ayeuna goblok OTW. Bakal rengseng pisan jama teh kunyu teh. Sal, yeuh. Hampir aing keren. Naon? Aduh, aing butuh pertolongan ka sia. Naon sia? Aing ngajak ke aing sia mah. Aduh aing. Turungan aing sa. Anti masalah awewe aing direbut batur. Awewe direbut batur. Heeh. Oh, ai sia. Aing rada sieun. Rada sieun. Heeh. Nah sia teh guna-guna kenal jeung aing atuh sieun keneh kula laki mah. Coba turungan aing. Harga diri dikamanakeun awewe direbut batur. Heuh ya katuan aing kudu. Beunang. Sia pisan. Kawani Iya. siap jeung aing. Yo saja mah teh loba pelontong anjing ngelegeg. Mundulkeun aing sia mah. Lamun dokun kumaha goblok dari aing rada Siap sieun. centang aing. Iya, kudu. Siap. Aja mana Isal? Di mana bicara? Sia masuk ke para rubuh. Telepon atuh telepon. Heuh sih kana mah. Sok. Nasaha kitu ngaranna? Si Kusoy. Usoy. Heeh anjing pelontong goblok di awewe aing kana direbut cekar teh di heureun cek aing ge. Iya. Sok atuh. Jangan lah tuh. Halo. Di mana sih aku nyuk aing di dieu aku nyuk di pos aing. Heeh. Sok kawan makan dieu. Aya kawan makan dieu. Badar anjing goblok aya di mana sih ka dieu aku nyuk aing geus nungguan yo. Sok. Aduh sia jeung aing ku nyuk samodarna. Aing teu geus sayang naon aku aing teu anjing. Saya nih papa gua aing langsung keluar lagi gawat ka dieu sia ku nyuk. Sok dicekek. Dicekek. Oh sok ku aing sia dicekek ka dieu sia gawat ku nyuk. Sok itu aya kawan mah heueuh. Ari sia ya kawan mah gawat ka dieu aing tungguan di dieu ayeuna ku nyuk. Sok ka dieu. Sok. Bosan. Geus, kayak saya sakedeung di ka dieu. Kan sakedeung di ka dieu. Heeh. Heueuh tenang ke ku aing. Naon-naon ditenggel. Ih, ulah langsung ditenggel, Cup. Bisi katenggel balik. Kita dicekek heula. Terus kumaha salah mesti cekek? Oh, panis dicekeknya. Heeh. Terus ulah makan ditenggel ku sia teh. Kieu. Terus rengkas we kitu tah. Geus mah ka aing ku nyuk. Margakeun teh. Pan heueuh ieu mah aing geus greget, Cup. Greget motong ka aing itu nyeri goblok. Ngan kita pas mun datang teh belah ditu. Oh, bari itu datang. Gak cekek. Gak cekek. Terus gitu tah. Itu. Atuh kamu dieu. Dieu. Kasar ka. Gitu tah. Geus kapan kitu hungkul ge, Cup? Anjing geus mah kawe ka aing ku nyuk. Geus di kitu hungkul ge. Langsung margakeun motong ka aing sama si Salim goblok. Cih, sia macana kumaha. Oh, tuh motong ka aing ku nyuk. Heeh. Namanya lagi lapisan itu nya goblok deh. Aing greget sarua aing ge. Kumaha emang dicekek direngkas kitu? Heeh. Ku aing tenggeulana. Heeh. Sak ninggel naonna? Ku aing pundukna we sakali. Sok. Keluar lah. Dari lapisan itu nya. Nyawa bu aing geus greget ya aing. Sia. Saya mancar ta babatokna. Jir, sal. Lu sal datang sal. Iku malah isal tonjok tadi kumaha. Cekek heula, Cup. Cek heula. Heueuh cekek nu geus tadi aing. Rengkas we. Duaan sal wanieun teu. Wanieun, Cup. Cek heula ieu. Heeh. Jangan wana aja bahasa ini bener ieu wanieun. Ing sal. Aduh, ieu mah sal. Ada ribu kieu ieu mah lawana jangan barang kieu mah. Sal. Isal. Hah? Isal. Anjing. Isal. Oh, siang nu tadi nonton ka aing teh. Hah? Tenta. Aneh, tadi nu nonton ka aing. Bener ya Oh, Tenta. ngaku sia. Sok we awe mah abi begitu bogo ya. Tawara tadi ngaku hayang diadu sok kan. Ento ah. masuk. Aduh, ini ganteng gitu ah. Ganteng di mana? Ulah sok ngolok. Sok. Itu sia. Sok. Anjing. Goblok suara anti jangkung badak si Isa kalahkan ninggalkeun aing. Hah?
Cungur aing hampir-hampiran ditonjok. Esok-esok nyusu. Awan-awan nyusu. Wengi-wengi nyusu maning. Hidup tanpa susu kurang bergairah. Hidup susu. Langkah batir apa ya? Isan, kawan. Mandi ket. Gandeng, dahar tah, deuleu awak. Sia megang gitu. Ieu kulit meuni. Wah, gandeng lalaki ieu mah. Tara mandi mana? Gosok. Ya besok pepanasan. Hidung kieu atuh. Gandeng megang kitu congcorang mah. Teu era mana ieu hidung kieu? Hanteu. Hah? Hanteu. Hanteu. Hanteu ting pede. Susu. Tapi jenengannya susu memang nikmat sih. Mas, Eh, lagi opo, Mas? Opora eman Mas. lagi minum susu ge. Ngerti ora? Kie susu. Tumben-tumbenan Mas minum susu. Pan biasa nage minum cek kolomberan. Kade ususna bisi teu cocok. Mual-mual. Oh, Mas, bisa teu cocok itu kalau murus kete. Kie rungukna. Kie sing jenengannya susu sapi. Ngerti ora susu sapi? Sing jenengannya susu sapi gue marakna pinter. Hah? Arak. Naon sih nyebut arak Isan? Lain arak marak cenah. Oh, Minum susu sapi teh matak pinter. minum sesuatu Maneh teh pinter. Urang mah pinter, maaf. Sorry ye. Sorry ye. Minum susu sapi teh pinter sia teh teu bodoh teuing. Sorry ye. Sorry ye. Mikir sia teh Isan. Nek naon mikir atuh, mikiran naon? Tuh mikiranna teman teh hidung kieu. Pada reang nang apa sih? Kie. Kowe pada mau masih nom sing rajin minum susu sapi, main pada pinter, main bisa jadi calon presiden. Bocah nom kudu jadi calon presiden, sih kan bocah nom sing jadi wakile. Hah? Mau boleh. Oke. Kowe pada mumpung masih pada muda, rajin-rajin minum susu sapi biar pinter, biasa jadi penerus. Kan sekarang jadi lagi musim anak muda jadi penerus bangsa. Nah, oh gitu Mas, minum susu sapi matak pinter? Meureun sana kitu ge. Oke, orang pada percaya. Coba dedang nang iklan nang TV. Oke, sing jenengannya susu sapi, gue marakna pinter, marakna ayu, marakna gagah, mulanya sing rajin minum susu sapi. Kan pinter ya kayak nyong. Kayak, aing mah asa teu percaya minum susu sapi matak jadi pinter. Soalnya aing macam pernah ngadenge anak sapi jadi sarjana, komo di dokter. Tidak Isan. Komo di imun jadi presiden, manya anak sapinya lagi. Oh, berarti si Mas lamun hayang pinter teh ulang minuman susu sapi. Minumanna susu jalma. Berarti lamun hayang pinter kudu ngenyotan susu awewe, Mas. Udah seburuan. Cacilik ngerti-ngerti yang susu awewe. Dasar bocah baju. Oh, anaknya siapa sih kowe? Baju. Modal semenil. Semenel. Mana lu? Mau lagi nyusu enak-enak mah diganggu. Trut modal semenil. Dungan siram ke sisan. Hah? Tuh bisa bahasa Inggris Mas. Bocah baju temen ya.